Eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil. Eta kumaha gitu. Di masjid rame naon? Rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejana kan ka kiai, urusan kos kitu bebeja ka kiai. Atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh. Ini mah teu bebeja ka kiai bae. Kiai kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puguai ge leungit goblok sia. Kunaon bebeja ka aing. Tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah. Urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wa deui cek asal teh gengna ku aing kudu. Aya geng di geng pemalingan. Panggil bere rokok. Panggil deui bere rokok deui. Bere duit kadang-kadang. Cak geng teh bager amat teh kiainya. Masyaallah. Ngomongnya nih, Kiai, barangkali ada kerjaan buat saya. Enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal. Coba di situ. Jadi satpam dah, enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah. Dan pamim aja dah, udah tenang, nyana ngerasa bunga kan, menang mandat ti kiai, paling nu maling anak buah aing cek teh. Tak, tak langsung jadi satpam nyana didinya, atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh, aman, kunaon eta Ji Samsu doa, bere, aman, masya Allah. Kebelah dia sa Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Ye, cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manya aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Asad teh. Udah enggak usah, sekena teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu mah, mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia juga dengan anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah Akbar. Biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu ditita teh. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya. Dari barakos kieu mah. Enggak saya salat Jumat, tapi jak kageng gua mau salat Jumat. Entar sendal biarin lah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong jago kita. Sial, biasaan ke Ki Asad eta masyaallah mata waliullah eta Ki Asad mah. Atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kiai ge geus nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah. Geus nyahoun cak kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kakak harti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui. Di dieuna malingan sendal bae. Asal ke masjid lagi sendal, asal ke masjid boh hewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu geus kieu emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh kabawa ka Mekah atuh ai kula makan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal. Masya Allah heran keur zaman abah bae keur zaman abah ka Mekah babarengan sekeluarga kabeh aju pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal diasupkeun ka plastik
ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bangsa jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun tendeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta eta malaikat menyulusup ka jero bisal abah seri bae abah seri tah mari bejakeun lah sia deui ke sodako ya masya Allah luar biasa bedas sodako mah encan di akhirat tiba heula di dunia beta bedas sodako nah iya khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha